beda lamun dipernahkeun ku Allah Pak geus pindah cek Allah teh kamari mana jadi muktasikin eureun eta usahana gitu eureun kan ku Allah teh usaha jadi pacicit geus maneh ibadah we dipindahkeun ku Allah teh kan bagarisi maku kami cek Allah teh gitu ya orang tinggal nampi dah tuh Pak ku nampi karena perkan dipernahkeun ku Allah dah mah buat teraos mana Pak anu ngajadikeun teraos mana teh ketika nu ngajadikeun capek mana teh naon teu narima karena perkan geus dipernahkeun ku Allah sok we diri urang-urang dipernahkeun di mana ya sok jalani eta kumaha carana ieu perkara geus dipernahkeun ku Allah urang jadi meunang ridho Allah itu kumaha carana mun urang jadi tukang dagang kumaha jadi tukang dagang nu meunang ridho Allah urang dipernahkeun jadi tukang tani kumaha carana tukang tani ieu jadi meunang ridho Allah